Bismillahirrahmanirrahim wa kama qala Nabi lan kawala ngucap sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap ing bahwa lana warasatul anbiya'i bil ilmi ulama iku pirang-pirang ahli waris pirang-pirang nabi kalawan ilmu wa wahibuhum lan demenhum ing ulama ahli samai sapa ahli langit wa yastaghfiruhum lan jawab pangampurahum kadang ulama sapa alhitanu pirang-pirang iwak banyu ilbihari ing dalam pirang-pirang lautan ila yaumil kiamat kekamaring dina kiamat. Qala Allah Ta'ala lan ngadawu sapa Allah Ta'ala ing ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama Allah lam bimaradi ing basino di ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngucap kanjeng Nabi ututup ing atase kanjeng Nabi utai rahmat lan salam yap ngucap ing labadi ba'atsallahu al-khalqa yaumal qiyamah bakal nangyakeun sapa Allah ing makhluk ing dalam dina kiamat. Mayumayyizul ulama kari-kari misakeun ya Allah ing ulama. Yaqulu ta'ala maka ngadawu sapa Allah Ta'ala ya masyarul ulama perkumpulan ulama inilah madha ilmi bikum illa li ilmi bikum satuna ingsun iku orang adokon ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waruh ingsun kalawan sira kabeh wala madau fikum lan orang nela ingsun ing ilmi ing dalam sira kabeh li u'adzibakum dalipun lian tanyiksa ingsun ing sira kabeh yang baliku ilal jannati lumaku sira kabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman ngahampura ingsun lakum kadue sira kabeh lakum kadue sira kabeh sakumaha kanjeng pernah nyarios saha kanjeng al-ulama warasatul anbiya ulama eta ahli waris para nabi. Lamun anbiya dijamakeun berarti seluruh nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ulul kadir kanjeng Nabi Isa. Terakhir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun hayang nyaho ahli waris kanjeng Nabi Muhammad eta adalah kiai Habib Malai kiai tuh nyana geus alhamdulillah bae kiai lain naon lain aya alhamdulillah bae dulu asa jadi kiai bun lamun pahal tomat sawit di Kalimantan ribuan hektar tirkahna dirangkas betung loba ambalaya berbagai-bagai tanah jeung perusahaan
lamun tirkah nambah boga kapalnya nama abi berojak maut orang rugi orang rugi tapi Kangjeng Nabi maut meninggalkan tanah, meninggalkan pabrik, meninggalkan perusahaan. Kangjeng Nabi mah ngawariskeun ilmu nu kuaribul kumandang di berbagai negara. Eta adalah ilmu Kangjeng Nabi. Etalah ahli waris Kangjeng Nabi. Baik ma'ruf amin can puguh baik Kiai Agil can puguh jadi ahli waris sebab kriteria ulama warasatul anbiya ai di umat dijelaskan penjelasan hadis al-ulama warasatul anbiya bil ilmi nukadituna warasu ngawariskeun para ulama para anbiya al-ulama bil ilmi di dieu mah ujug-ujug bil ilmi baik padahal warasu al-ulama bil ilmi boga kriteriana loba hiji ilmu Al-Quran Al-Karim mencakup karena keseluruhan ilmu. Nomor kedua nyanana make karena ilmu. Nomor ketiga ulama warasatul anbiya tenu dijero qalbuna ayat sirrun min asrarillah ma'rifat cek pudoli aing tasuk tadi dinya mau hajikan di bangsa jauh teman jauh bisa jadi kerak nanti mah pelebas sirrun min asrarillah sebab ikhlas la as'alukum alaihi ajru panjang dina urayan al-ulama warasatul anbiya warasu al-ulama bil ilmi kadituna yakini malam yukhalitu sultan anu telo ka pendopo nu aya mah di dieu ampura atuh nu aya di dieu saha abi mah lain jelema nu bantak dituntun di dieu al-ulama warasatul anbiya bil ilmi ajawaihibuhum ahli sama dipake karesep ku ahli langit yane para malaikat bahkan wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bihar dipangmentakeun hampura ku seluruh laut nu aya di laut dicai lain saminggu sabulan satahun mangmentakeun hampurna ila yaumil qiyamah masyaallah lain ulama ecek-ecek sebab orang malaikat jamual pati-pati resepen yang mangmentakeun hampura lamun teu ngambe kan kaambe ku malaikat teh ieu jelema teh aya ilmuan coba seungit apa henteu ceulina nu katuhul segitu kenca mah bau bentek cule amban malaikat teh terhadap ulama teh leuwih seukeut
anu sengit ngahilir naik ka langit di langit tewas alu ba'dum libadin sawarehna malaikat nanya ka sawarehna di man haza saha ieu teh tepikeun ka ngahiliwir di langit ngambek kana kasengitan ieu jelema masyaallah. Malaikat nanya lantaran teu kenal teu nyaho pagaweanana man haza saha ieu nu sengit. Dijawab ku sawareh malaikat anu apaleun haza pen pajadek pen di kunyana mah padahal mah ieu mah lain pen di ngaranna ieu mah nya geus ngadengikeun bae ka aing teh lain ku hayang jasa beureung kaambek ku malaikat nya tu malaikat mal bisa kacolongan pala mendelengana mah bau goni cek nya bau kredit ongko mana pak gugulingan abu naos ditanya deui ku sawarehna malaikat man fa'alad naon pagaweanana ieu jelema dijawab ku malaikat nu nyaho hakadza wa hakadza wa hakadza pagaweanana teh meunang hudang nya nama asal hudang bae haju gegeran bae ngala wudu teu pernah putus wudu coba pendi nu ieu malah mameng seretan tadi bejana mah boro-boro boga wudu sanggeusna boga wudu terus teh eureun-eureun nya nama maca Quran maca sholawat di samping maca Quran maca sholawat nya nama teh eureun-eureun dakwah ngajakan ka Allah tanpa pamri di mana bae jeung iraha bae saha bae diajakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun nu mantag hakada wa hakada wa hakada dipeting nageh lain lalagaannya masuk tingali salat dage berjamaah urang mah aya berjamaah jeung bupati buka bersama ayang deket kita dihitungan sabaraha urang cenah nu ilu berjamaah jeung buka bersama ayo coba hitungan anu 300 nu 600 nu sabaraha karah deui tuh 1 juta nyaho benerna berarti osok ngomong doang nya nama bagian 100.000 Iwan kabere tage ditongton ku malaikat diajak ku nyaho geura urang tingali malaikat decan nyaho teh diajak ku nu geus nyaho ditingali tuh geura urang tongton peutingna tuh deleutuh dimimiti magrib berjamaah ngajinya na jeung santri kemudian nyana ngariung lagi embung berkatnya nama aya mah di bawah bae ya sadaya mah tungku atuh ngan teu berawitan ieu berawitan malaikat ge bawa tinggal terus datang ka peutingnya na sare terus perbasara jeung pamajikanna mah teu beunang di dieu ulah di dieu teh wage kituan ulah deuleu ulah antep paling gak 20 menit cenah bisa 1 jam isuk dah ka usah ada yang sani
KWC menang di delik malaikat tara milu KWC nungguan itu di luar waya sosonoan yang pemajikan sebab hari malaikat mah kapan eueuh syahwat nu mantaknya nama tenele di luar ketika orang toal-toal kagado pemajikan malaikat baindit si toal-toal teh aya gini teh lah sakedeuk embung aing mah teh hayang geus kitu ada tidinya langsung hudang tengah peting jam 1 jam 2 mandi tuh dele cek malaikat jah tuluy datang ke subuh terus bener baik ieu jelema pagawean hakaza wa hakaza wa hakaza sengit di alam malakut di langit teh sengit lain lalagaan lantaran kaam ibadah teh ku para malaikat mah lantaran di jero atena aya ma'rifatullah masyaallah ialah anu al ulama warasatul anbiya ieu nu nek dicaritakeun sirrul asrar ulama nu di jero hatana aya sirrun min asrarillah ilmu ma'rifat ti Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb nu mantak malaikat resepkeun jeung para malauk-lauk mantakeun lampura lantaran lain sakadar ilmu ilmuna ilmu fikih mah ambalaya ilmu tauhid mah ambalaya tapi ilmu rasa nu hese ketika jelema geus dibere rasa ku Gusti Allah bakal beda karasa deketna Allah karasa neuleuna Allah karasa dengena Allah nu mantak umang omong nama endek kumaha bae lamun urang nyaritakeun sasiti jenar manunggaling kaula Gusti artina makhluk jeung Gusti teh manunggal padahal Gusti mah kapan maha qadim pan ai urang mah makhluk maha hadis atuh pajiin antara qadim jeung hadis mah tapi ku perasaan timbul bahasa manunggaling kaula Gusti eta mah urayan bahasa lamun Siti jenar kos kitu baheula ki halat kos kitu sarua bae Husein ngaranna mah dibunuh sarua bae sarua jeung Siti jenar urang lamun nyaritakeun para wali songo sebenarna mah sarua ngabogaan perasaan manunggal ngan teu dikenalkeun ndek ku batu manunggal tuh ja Allah teh asa aya di jero dada Allah teh asa aya di jero hate nu mantak dibimbing ku Allah ndek dibimbing lamun rasa dibimbing Allah na eueuh da kumaha lamun Allah asa aya bae di jero hate berarti hate kapan makan masa Allah aya jero hate ai Allah aya di jero hate mah tuh berarti Allah teh ngancik di jero hate atuh lamun ngancik berarti aya tempat manunggal hese ngomongkeunana tamaja perasaan urang teh anu mantak Allahu Akbar teh maka usolli fardhu zuhri usolli fardhu asri Allah sejak kaula salat duhur 4 rakaat lantaran jauh jeung Allah bebe jadi jero hate ka Gusti Allah cak Gusti Allah aing nyaho sia ku blaon-blaon teuing pugus ya bisa nangtung ngenang aing pugus ya bisa ngomong ngenang aing pugus ya bisa kicep ngenang aing kunaon sia di jero hate bebe jatuh aing geus leuwih nyaho sia nangtung di imah keneh ge ngalawu jeung saking mandek zahar atuh kunaon sia bebe ja kulantaran asa jauh jeung Allah kitu deui bae usolli fardhu zuhri tapi kan tuh bisa orang langsung ngageser atau tuh bisa gitu aja dipagadak itu ku guru ya kayaknya salat kudu mukorona nya urang mah mukorona na mukorona urip ya bae kudu mukorona hakiki hese mama hese ya penting lah ya bae
Allahu akbar teh artina mah Allah nu Maha Agung, tapi di jero hate barengkeun Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar di sejero Allahu akbar di mana bae eusian gue eta atuh terus bae ku ari ge kitu bae cak Allah ku bodoh-bodoh teuing sia aing anu nita salat aing anu ngagerakeun sia bebejak aing geus nyaho jasa eta percicek Imam Ghazali mah jelema neuk dahar hajunyana nyokot piring waktu nyokot piring teh kunyana diomongkeun seja abdi nyokot piring neuk dahar neuk nginum haju nyokot gelas seja abdi neuk nginum nyokot gelas neuk nginum kunaon ari neuk nginum nyokot gelas tilok make seja-seja kunaon ari neuk dahar nyokot piring tilok make seja-seja kunaon urang deuk ka pabajikan teh make seja langsung ceklak bae Allahumma jannibni syaitan apal jasa doa eta lancar Giran dek dahar nyokot piring teu make seja dek minum nyokot gelas teu make seja di meja aya lauk dicokot ku urang teu make seja ai salat Allahu akbar di jero make seja-seja bodoh ini ngaji nek naik ya nek naik sebab ieu mah al ulama warasatul anbiya bil ilmu marifat lamun urang kuari mah asa bareng jeung Allah hartina asa bareng teh perasaan urang teh jeung Allah isin bakalna ka Gusti Allah sebab urang teh didengekeun ku Gusti Allah sebab urang dikanyahokeun ku Gusti Allah sebab urang teh ditinggalikeun ku Gusti Allah ana ditinggalikeun didengekeun dikanyahokeun bari ningalina Allah mah ieu qadim urang can aya geus kadeuleu ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kadenge ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kanyahoan ku Gusti Allah da ciptaanana bahkan waktu urang di jero beuteung geus ditulis 4 perkara umurna pagaweanana sugihna jeung susahna bahagia jeung cilakana geus aya atuh Allah geus leuwih nyaho teu kudu make seja-seja atuh siai kos kitu jadi geus kanyakeun ku Allah kuari malamun aya jelema jam 12 sabada azan Allahu akbar berangkat ke masjid teu kudu Gusti Allah tanyakeun coba babaturan urang itu si Jaid mawa samping deuk ka masjid deuk naon salat zuhur asar 3:30 itu si asar Jaid deuk ka mana asar maghrib itu Jaid deuk ka mana maghrib batur ge nyahoan kunaon ari urang begitu salat bangun teu nyaho bahwa urang deuk salat zuhur ieu cek Imam Ghazali bodona ka hulu-hulu cak urang ka hulu-hulu ge cak urang rawak kidang mah bodona ka ulu-ulu dikurangan ku jarahan bodona ka ulu-ulu cabe arejo di akanan bae atuh panas ka beung-beung ulu sia beureuh ya nama dahar ge madang dia geus madang jeung sahadia ka dieu ewes teh dibawa gila kadang-kadang orang gila ewes kunaon teh dibawa ka dieu urang gila we kitu ja untuk kula jembungnya baka ditu ge garetek ngadengena ilu dibuat di awe lurah teh jero acan Allah karim lain bohongnya bener tuh mah nah urang sebagai pelaku kunaon ya ilmu urang datang ka dinya makom urang datang ka dinya can jauh urang jeung Allah ilmu urang teh jauh keneh jeung Allah sehingga urang ketika deuk salat ada rese sehingga urang deuk salat zuhur batur nyahoan eta deuk salat zuhur kunaon urang teh jadi bodoh kumaha tuh cek Imam Ghazali atuh geus bae cara urang deuk cokot piring deuk dahar cokot piring eta teh kan jadi eta aya niatan jero mun teu niatan mun moal jadi
eta muktaronan teh praktek eta nyokot gelas berarti dek nginum ye ayo niatna di mana nu penting niat mah ulah salah jeung ulah lalagaan ulah kieu aing mah dek nyokot piring na dek nyokot piring tapi padahal mah lain dek dahar ieu mah abah pajar ku batur dek dahar doang lalagaan atuh lain dek dahar tah mah aing mah nyokot gelas bae padahal man terek nginum ngan abe ku batur pajar rek nginum padahal mah moal nginum atuh nyokot gelas lalagaan atuh takbir ge kitu bae asal ulah niat lalagaan bae aing mah dek lalagaan ni mah takbir bae nu mantak aing takbir bae ka nyahoan di sisi katuh aing aya pimitohaeun eta berarti lain takbir teh takbiran cirina cek Imam Ghazali geus salatna berani henteu nyana ieu ngalaksanakeun pembatalan salat ketika nyana bener salatna moal berani ngalaksanakan pembatalan ketika nyana teu bener wanieun aya lalagaan mangke ge nyana ge lalagaan deui di jero salatna ge atuh duku mah atuh geus Allahu Akbar Allah nu agung eta niatna di jero percis urang dek dahar nyokot piring eta teh muktaronan mibali waduh cenah teh kaharti moal kaharti ieu mah keur nyaritakeun moal kaharti naon sababna sebab urang mah ngan sakadar ngagugulung takrib riyad fatul muin dina kita riyad takrib fatul muin fatul wahab ikna mangan sakadar sakitu atuh lamun urang terus-terusan ngajina eta bae atuh kitu bae kajian kumaha ge geser hese nu mantak butuh penungtun disebutna guru mursyid ditungtun digeser-geser ku guru teh sia teh pandek ngadatangkeun ilmu yakin mun kamari kakarak datang ka ilmu yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik kana hakul yakin ketika orang naik kana ainul yakin orang dibere nyai-nyaian ilmu marifat ketika orang datang ka hakul yakin orang dibere ilmu mukasyafah geserkan saya tik-tak yakinkan Allah aya Allah berangkat Allah nyahuin tanda nyahuina al-muharrik Allah nu ngagerakeun urang berarti Allah aya kacaritakeun Allah ayana ulah wa kajauh teh engke ge karasa kusorangan eta mah nu kos kitu mah teu bisa diuraykeun sakalina diuraikan cara Syekh Siti Jenar manunggal kaula lamun urang nguraikan para wali lamun nguraikan kabeh bakal kos gitu hampir kos gitu sebab naon perasaan aya neuk kumaha atuh jahar rese perasaan aya nu mantak la khaufun alaihim wa lahum yahzanun atuh aya di dirina sebab naon atuh aya Allahan aya Allahan teh duku batu Allah ngancik dah lamun urang nyaritakeun ngancik atuh berarti Allah teh itu nempat di urang ieu kan manunggal deui bae balik deui mantak lalaunan ngajina sebab eta mah urayan perasaan urang mun nyaritakeun urayan perasaan tuh hese kecuali jelema anu datang ka dinya mantak layari pul wali ilal wali di mana bae bakal kanyahoan ku wali deui saha sebab akur perasaanana mandak wali mambungan berjamaah jeung nu sambarangan lantaran di dirina aya mutiaraan nu mantak abi barojak mah tilok berjamaah sebab di jero hatena aya mutiara terpendam nu kuari mah leungit mutiarana ternyata orang lain berjamaah bae salat tentu boro-boro berjamaah salat gitu lain ente terus bae dibimbing lalaunan carana sakumaha cek dina hikam lamun urang butuh kolong ulah sejak nyieun kolong wari mah urang nyieun bale bae nu rapi mimiti nyieun tihang opat kemudian nyieun jalur-jalurna asup-asupkeun ka dinya terus luhurna teundeunnan bale geus anggeus kolong pagal aya ulah niat nyieun kolong nyieun bale bae engke ge kolong aya
urang teh ulah hayang maripat ku ari mah urang laksanakeun bae cara-cara maripat bakal aya sok geura mentak lamun urang hayang maripat hayang jadi wali moal jadi wali sebab eta nafsu ku ari atuh ku ari cara jadi wali bae kumaha cara maripat bae kumaha carana kumaha hiji zikir dua tafakur tilu muraqabah opat khidmah urang bangun ku ari zikirna model kumaha kudu digurukeun heula sabaraha macana sapoena mun peuting sabaraha ulah nyaritakeun jadi wali jeung maripat zikirna bae gurukeun heula nu rapi baca mah teu salat sabaraha di luar salat sabaraha peuting ketika urang dek zikir kumaha carana nomor kadua tafakur tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq sok tafakuran ku maneh khalqi geus aya nu ngitung 4 rupa duit tafakuran teh nu ngitung 6 rupa tafakur teh tergantung kumaha nu nguraikeunana geus aya jelas-jelasan tafakur teh ieu tafakur nya taat tafakur nya maksiat dan lain-lain sebagainya sok ulah wae nyaritakeun ulah hayang maripat tafakurna bae heula nu rapi naek ka ditu muraqabah atina muraqabah teh ngintip di mana-mana aya sim bakal naon mandi kurang ngintip eta muraqabah hasilna bakal kadeuleu kumaha gede muraqabah teh ahadiyatun wa ma'iyatun muraqabah ahadiyah sifat ahad Allah urang muraqabahan sifat ma'iyah Allah urang muraqabahan terus datang ka 20 terus khidmat ngaladen ka guru dina ilmu thariqah mah teu meunang teu nurut ka guru boro-boro keur bener keur salah nage kudu nurut bae ketika teu nurut ka guru bakal moal menang faed ulah aya di jero hate guru kadua hiji be guru teh hiji titik kok bisa kos gitu bae encan maripat bah hiji be nedek numpang orang lantaran lamun aya dua engke nya ping-plan berarti moal boga ilmu yakin hiji tuturkeun bae terus kajian kumaha ge kamanda kumaha bae perintah naon bae khidmat terus ngahidmat ngaladen ulah waka nyaritakeun maripat ulah hayang maripat ulah hayang kitu jadi wali asal eta dibangun maripat aya mulai mata kudu make guru nah geus jadilah ulama moal bisa ngalaksanakeun eta lamun teu bersyariat numantak syariat dah heula rapihan 15 tahun masantren ngagugum syariat bae datang ka kita beriad lagi teuy beak digegelan goyan patul muin geus teu kabaca loba takriran sisina gedean keneh tulisan urang jeung tulisan kitab patul muin eta syariat nah ketika orang nyulusup ka jero dibangun kurang sesuai jeung aturan anak sarua dari jeung nyeun bale ulah waka nyaritakeun kolong urang nyeun bale bae balena leutik kolong leutik balena sedang kolong sedang balena gede atuh kolongna ge gede maripat ge kitu sok geura urang bangun ku ari masak mulai zikirna urang gurukeun heula cara narik napas kumaha peureum naon maksudna gideuk naon maksudna eta gideuk silana kudu kumaha babacaanna kudu kumaha salat sabaraha peuting sabaraha memeh salat memeh zikirna kudu kumaha heula kita ngarakeun ngabangun terus ka ditu tafakur terus muraqabah terus khidmat kege aya sorangan nyayan kejarat ujah kaget bakalna urang dibere ku Gusti Allah kok aya perasaan model kos kieu sih anu batur tunduh urang mah henteu aneh engke bakalna teh aya hiji perasaan anu hese nyaritakeunana roh asa dek kaluar bae coplok jadi oh iya mulai nyumput ketika nyawan ku batur jadi wali mati rok ngaroko bae
kos gitulah. Iyalah al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum sama. Lamun geus aya maripatan di jero hatena dipake karesep ku seluruh para malaikat lantaran sengit jeung dipangmentakeun hampura ku seluruh lauk lantaran tilok nganiaya ila yaumil qiyamah wa qala Allah wallahu a'lam bissawab.